bagi ya dola gareng harap sih mak bapak sehat gitu nampi nuhun karena pembagai kirat kiraja nah si tadi ngomong je oh dah kuring ngadenge beja apa beja-beja malahan di pasar ear tukang suuk gujrut tukang sate recet tukang martabak nyararita geus jadi bukur catur kemang carita AKT senang ngaku raja di ieu tempat lain dewek jelema ngararomong ka dewek cenah raja dewek itu pada hari ke hayang-hayangan sing jeger semah kapihatur atuh ye sia mentong nyungkun jadi penjilat ulah ngabogaan negatif thinking sia teh heeh Neng bagia syukur goblok nya sia teh mata ulah dibawa ke kitu basana keuleuh aing ngariweuhkeun ngarasakeun berarti teh engko manehna ngaku beragama ya lamun hate kolot diganggu indung jeung bapa kagores hatena ku kalakuan anak sia dosa goblok sia sok ngomong tetep kalancuk si eta sebab Gusti Allah tuh moadek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung bapa dengekeun dia naon sabab indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan indung ngandungna nyerina kalangkung-langkung indung tara ieu pusing goblok ku kalakuan anu jadi anak itu jelema rame si cepot gitu si cepot kieu hate indung hate bapa melang era ngajerit meratan langit ngoceak meratan jagat asa dipopokan ti ucing nah itulah bukan dosa pikir ame lu beda membawa orang tua jadi malapetaka ulah kamu gus diuk cicing Aiker ngomong ulah diulang. Tengenah bicara hukum dia. Diam loh. Ini saya bicara tentang hukum. Oh. Cak pikir. Eureunang ieu pagawean ngaku raja eta. Ngariweuhkeun eta. Dieu atulah jeung nafsu. Ulah jeung urang bohongan. Bongan dimimitian, bongan dipancing aing teh. Rek, naon? Ceuk agama. Tong mamawa agama sia. Aing geus mantap agama. Ai kalakuan mode kitu mah. Heeh. Dengekeun. Dewek salut. Si lain geus ngomong mawa kana dalil halus. Ngan cekolot labun init urang atau panginitan tina durukan kaituna teh sok jadi ruhak atau jadi lebu cek kacamata agama inna mal amalu biniat ai segala rupa amal-amalan kumaha niat tong tina durukan atuh init nareng ulah make urat ngomong
hiji-hiji na bangsa urang tinggalin di segala rupa widang eta budaya terus ditinggalkan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana tah budaya urang teh ngabogaan hiji budaya nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor kaituna tawado malapah gedang kaituna supaya naon supaya ulah melengkung bekas nyalahan lempang beri gedeg siling mah eta teh lain budaya urang bari jeung teu sadar siling teh bau alkohol dewek oge mineng ngadengekeun jelema nu mabok di terminal geuning nyebut demi Allah bari mabok demi Allah anjing itu gitu lah naon saya tahu lah sedang ngomong anggape atau Allah tepan geus ngajadikeun jelema kieu lamun aka rek mangeran ka Allah ulah benci kan henteu lain benci heueuh urang teh heulaanan sameme eta teh ka indung bapa heula penting eta oge teu nyalahkeun ka si lain penting atuh nah ayeuna kalakuan oge kieu nah kikieuan dewek teh maling ngagarong nganyerikeun ka batur heueuh ku ayana batur ngararomong si cepot kitu-kitu kaos nu goblok indung bapa mah melang era ongko hampir unggah poe indung aing ceurik maca koran ongko si cepot kitu heuh dengekeun ulah terkontaminasi kuno kitu atuh teulah ta eta akibat tina nyaah teh nyaahna teh make teuing apan di dunya mah lamun make teuing pandahar oge aya sebuah teuing weureu siger tengah euy puru-puru sia geura tobat lain ngocoblak geura sumerah geura pasrah ka Allah loba ada jelema nu ngomong gitu ada jeung nyana atuh sumerah pasrah mah kudu ka Allah kitu euy kumaha lamun Allah ngajawab kumaha tong boro dina sumerahna dina heuteuna ge nu aing sia teh sing sok ngomong nya tong boro dina pasrahna dina heuteuna ge sia teh nu aing narek ka mana sia teh lamun kitu mah tong pasrah kudu lieur ieu mah da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir goblok da kudu ka saha kami toha ai Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia cinegna jadi positif jeung negatif dibawa ku setan ku iblis laknat dibawa ku rasul rahmat keur maneh tah sumerah teh kainya jadi wedaekan nu sawareh mikir pek nyieun kiripik nyieun isrud nyieun naon deui misro ai modalna teh jujur teu boga modal nginjeum ka koperasi modal jujur kaituna ge mujur bakal makmur nginjem ke koperasi tong loba teuing ladang 1 juta gerepe
mundek dagang rokok lamun dek melak tomat melak cengek melak naon anu sakirana baris mangfaat mun aya kokotor tek bengek teu kuahan teu breng sabada jumaah teh gotong royong ulah nepi ka kaayaan runtah di mana wae komo ayeuna usum halodo taruntah-runtah teh sabab naon datangna hujan engkena eta runtah-runtah teh kabawa banjir menet dina solokan atawa dina got-got banjir kaituna saha nu rugi tak antal mautu qoblal mautu teh cing jadi gawe hatina kudu bisa maot saat sana mati beh dieuna da aya agama mah universal dogmatis mutlak absolut nyebar universalna eta tina antal mautu qoblal mautu teh nyieun hiji pagawean ayeuna keur engke kasalametan ka hareup jadi nuna caritaan teh kudu disatukangeun akal jeung pikiran nuna letah teh samemeh deungeu batur teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun ta eta jadi beh dituna ulah nepi ka kajadian no action talk only naon teh hartina mun ceuk basa urang mah ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan nu penting mah kenyataan nya teu saeutik tidak sampu teh rek sampeuna dipuyum tek kebeuk teu kuahan teu tah jalan kajujuran nepi ka kitu modalna ti koperasi nginjeum grapek jujur kemangkeun napi ka batur mah batur ti baheula ge da aya teh goreng daging hayam teh ti baheula komo itu mah hayamna ge geuning hayam negeri disebut teh fried chicken da bahasa itu geuning beunghar euy dewek balik kulin ti Majalengka subuh balik teh nini euy keur meuleum Surabi ngahurungkeun ge ku hihid tina eta Surabi tuh tingali di Geger Kalong ayeuna aya Surabi sedan ngajajar dek jajan Surabi ngembangkeun tina nini teh subuh ide nama nah ieu teh malah likir ieu guru teh nini teh ieu mah rajen jajan Surabi nempo samping nini nu molongo ka jero tah bangsa urang mah kitu urang Jepang deuleu ulin ka urang nempo awewe geulis bareng jeung urang Sunda bareng nalajona teh kieu waduh hebat eta awewe ceuk urang Jepang ceuk urang Sunda oge anyir ping-ping nepi ka ngagelemong gitu susuna nepi ka neuner gitu eta cangkeng nepi ka ceking anjing gitu mun di bawah hees moal teu ngeunah sekurang Sunda aya urang Jepang anyir itu beuheungna lamun make kongkorong anyir eta awakna lamun make baju kitu nyieun baju mun diwedakan nyieun wedak mun make halis nyieun sifat pikir sia mana tanu maju kitu ceuk aing oge eta bujur nepi ka kitu lamun nyieun cangcut model kieu moal teu leuwih hade urang Jepang Aisyah lain cengkat nu handap gitu lain curug ieu nu tutunyuk teh ka batur boga anak buah nyieun pabrikna baju nyieun pabrik cangcut nyieun Aisyah mah ieu we nu ngacung teh kitu tah gerape aduh tah ayeuna tingali ku si lain ti mimiti datang ka kampung ieu kumaha memang kuring ge kataji ku kaayaan tempat geus eta hate geus ngajawab entong make ngadebat deui ka aing eta nanaonan teh aya tangka kalapa salapan jajar sajajarna salapan tangkal teu geuning
tahpangna jelema nyebut raja ka teh cenah aneh eta kalapa nu sab ngolah kalapa hiji teh anger samangarna teh salapan keneh kumaha ieu teh nah ieu teh naon teh nu disebutna teh oh sihir nah ieu teh sihir apa kumaha euy pikeun ngabuktikeun deh bisi pajar bohong naon sia mamapai asmaul husna teh haben we geuning Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik jadi doa wungkul doa teh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing malahan teu gableg ka kenyosna teh deui menta ka Allah teh apaan ayat tuh gas eta ayat dalilna ujuni astajib lakum doaan yad'i yad'u ud'u jadi ud'u didinya ulah bi mana menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah umul Quran memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula goblok gawe heula ieu mah ujung-ujung menta teu gablek ka kenyos salat ge mung ibadah ge mung aya menta terus goblok teh alah atuh lamun kitu mah tong ngadoa lamun teu ngadoa sombong sia duh lieur nya lieur keur nu kupur mah tobat gitu tah cing jadi tobat urang akhir teh kitu dina pagawean urang teh cing mangpaat boh ka nagara boh ka bangsa husnul khotimah teh batur nyerbut raja ka aing ieu teh bukti meureun dina pagawean lain aing ngaku batur ngararomong ka dewek Malik Yaumidin teh nu ngarajaan di poe akhir anjing tuh siapa ngomong cek mana karep we murtad sia nu ngarajaan poe akhir mah Allah oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh heeh ari ayeuna naon hancip keneh goblok lieur aing lieur ma didinya aya mad tabi'i aya mad badal dengekeun ku sia aya anu 2 harakat aya anu 3 harakat aya anu ngahartikeun ma eta pikeun ma perkara li pikeun ki maneh nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade boh amal goreng itu ye denge ku sia nu bakal jadi raja di poe akhir teh amal-amal sia mun hade sabab naon engke malaikat teh moal nyabut kada umur sia teh moal tapi mapag malah uluk salam heula malaikat teh ka sia akibat tina amal-amal anu soleh sia contohna di dunia Pak SBY bade ka Bandung tapi Pak SBY teh kabur di istanana teh bus kana bus aya beja ieu ka Bandung atawa ka Tasik Pak SBY numpak bus di terminal teh ngajajar petugas-petugas teh wartawan jeung sajabana lungsur tina bus teh taksi moal nawaran tukang becak moal nawaran naon tos dipapag daraja jadi sia teh tina amal-amal anu saleh engke teh dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia jeung jadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade dan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh eta kabina-bina teuing sia mun teu jadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh ukur digugulung teu bukti dijieun isim weh monoton paingan ajab jeung ajab terus musibah di mana-mana dabongan sia teh paingan nu bodoh ulah di deukeutan teh kieu da ruksakna nagara teh kudu bodoh leuheung lamun bodohna alewoh mah da ieu mah katotoloyo tuluy naritahna lain ka ahlina ruksak weh
pan diancam ku katerangan ke dibejaan ti baheula lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana boa itu lain ahli mimpin negara teh boa itu lain ahli mimpin organisasi teh boa itu lain ahli oh karek boa bener itu setena bina-bina sok bantuan anguran dewek dukung dewek teh di luhurna ge Pak Adi Sasono aing teh dulu sok ulangan ukur ngugulung sangsara balangsak sangsara dituturkeun ku hate sia kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku sia ka Allah we ulah pinduh ku boa Allah teh maha dina sagalana deuleu lain teu sang sok sia nyarekan deui ka aing heeh teh ari hate ka harti teh tapi geuleuh keneh ka aing padahal teu apal ai geuleuhan dagangan saha dagangan setan nah la ilaha illallah ai diturut setan teh heueuh nya euy coba teuing aka hampura atau kuring suudon alus kudu lamun mangeran ka Allah mah kudu teh suudon teh nah ngan ulah lila teuing ngaliwat teh wungkul lamun teu kitu teu normal sia tak kitu deuleu innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain ngan ukur jadi doa wungkul deuleu sabab didinya ge innalillahi ailahi mah alif lam lagi alif lam li jinsi tuduh kana gawe beda deui jeung Allaha Allahu ilahi beda alif lam na teh kana gawe teh mah deuleu model naon balik di Allah teh atau asa ti Allah mulang ka Allah teh ieu peureup di mana rek deungeu batur coba kembali kepada jalan Allah kembali kepada jalan Allah tong tulus genti ku ulas asih itulah migawe ini lain salamet teu eta ning dijabah mati ieu mah innalillahi aya nu maot teh wungkul aya pasaran digotong di jalan innalillahi teu nyaho pasaran mah rek diomean beda deui jeung aloha alif lamna eta mah alif lam istighraq nya eta tuduh karobuna robuna ai robuna teh artina pangurus he Allah mah nu kagungan pangurus tanu raeng maca sholawat mah eta pangurus Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif bumi cai seuneu angin oh eta nu raeng mah eta innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu beda deui daprak nama Allahu Allahu ma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan mode Allahu nurun pan aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nepi ka dikir la ilaha illallah burinyai tah panggih jeung Allah aing tidak goreng ge burinyai sarua goblok teu panggih jeung Allah ka nyeri tuh dengekeun padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kitu pan ar-Rahman teh Allah heueuh ngan Allah lain ar-Rahman tuh da ngalilieur batur atuh da lieur aing jatuh dengekeun heula ai ar-Rahman teh pan Allah ngan Allah lain ar-Rahman teu kaharti tanyakeun tong ambek panu bodoh mah kudu alewo hayang ngarti kumaha itu hayang ngarti hayang ai ceuli naon ceuli naon paragi ngadenge mah barangna teh mah ceuli naon hayang nu rebing eta mah barangna dek nanyakeun teh ceuli naon kuping jejewir atuh teh nyaho naon ceuli teh ngaran
naon cenah ceuli teh ngaran anu mana ngaran eta nu rebing tah bener teh mah tah ieu naon tah ceuli ngaranna tah ieu ngaranna naon ceuli jadi ceuli teh naon ngaran ai dewek sagaran cepot bener ai ieu ceuli saha ceuli cepot bener ngan cepot lain ceuli lamun dewek keur lempang ti kajauhan aya nu ngagupayan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal kumaha lamun dicalukan cepot ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina kitu goblok jadi la ilaha illallah teh eta teh kalimah tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim Jabar Qahar kabeh karungkup ku eta di luhur purpunan handap da pasuk aduh lieur kene aing mah nya eta mah kan kaharti bener aduh ai eta bieu euy ngasaan udud ngeunah eta udud naon eta bakona atuh da euy ti saha Kang Jajang teh Kang Jajang Tande bako tasik wah nikmat melenghir minum kontrek wing cangar pluk naon kontrek teh mah euy sok disiarkeun tobat teuing baik tanyakeun ka urang radio Galuh kemana karep saja mah kitu lebah dieu silain sok hirup berbangsa bernegara teh di dieu urang buktikeun hirup berbangsa teh nyaeta pikeun paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh jeung urang-urang sarerea habluminanas teh koperasi aya anu etanana disadiakeun komo aya nama pan aya sakolana koperasi sia Ikopin naon Ikopin teh sakola ngeunaan koperasi manajemen eta pek pikir ku sia tobat tanyakeun atuh kumaha kitu bab-bagan koperasi teh aya nama aya di unggal kecamatan cara mengolahna teh kumaha kuring teh boga perusahaan ieu kumaha tanyakeun pek daek tatanya gara pek loba pangalaman eta deuleu supaya saling menguntungkan bab-bagan koperasi teh kumaha gitu nya cek aing oge pek jadi akad teh teu tanggung jawab kana kajadian anu bakal datang heuda jelema teh teu sarua kabeh atuh sarua mah meureun cara ricing pek tong boro dina sarua etanana sarua sangaran we kabeh sadunya ieu ngaranna teh sarua ngarannya teh Udin sadunya Din, teh kemana? Itu Udin. Iya terkanya ke Udin. Anak saha anak si Udin. Wah, kabeh gitu Udin. Pamajikanana Udin ngaranna teh. Geus lieur. Lieur atuh. Tak ku ayana dibeda-beda ku Allah teh supaya maneh nyaho. Saling hormat nu matak di negara oge aya menteri kehutanan, aya menteri perkoperasian, aya menteri itu lingkungan hidup tek-tek bengek tekuhan teh aya jalur-jalurna teh dianap teh tanyakeun nu matak ceuk Allah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ngan di mana geus meneng cewek maneh pek balik deui ka Allah ieu mah lain bereng demo bari ka itu teh ngaruksak komo aya mah aya PT demo nanaonan kaituna teh tindakan anarkis we sedengkeun Allah teu resepkeun ka jelema-jelema anu nyeun karuksakan di ieu luhur bumi tuh
pikir ku siling geus kudu geus dewasa kudu geus jadi bangsa anu geus dewasa ku ayana agama teh nu matak samemeh maca ayat teh taudan heula tah tina taud oge gerasong jadi audu teh asal tina kecap a wau da naon sababna sabab harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain pasropa maka surup audu ay akdiru hartina kedewasaan tuh jadi kudu jadi bangsa anu geus dewasa komo agama digugulung ay agama ngaku nu pangalusna tapi bodoh keneh belet keneh kumaha teh boa teu ditaudan heula eta ayat-ayat teh nya da dina Quran mah eueuh taun aya perintah fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim nuhun atuh ai geus masagi kitu mah kuring percaya kumaha lamun aka aya nu maehan teu naon da eueuh nu maehan ge bakal pae bu aya wae jawabanana euy kumaha lamun diteluh pek pek ai jalanna kudu kitu nyaan hampura we tuh kuring alus ngan bakal leuwih alus dewek naha apan silih minta dihampura apan alus jelema minta dihampura leuwih hade nu ngahampura jadi alus dewek bisa atuh nuhun ai kitu mah